Ari Rasul teh diturunkeun ka alam dunya teh jang naon, nyampurnakeun akhlak saha nu disampurnakeun ku Rasul, akhlak para pamimpin zaman harita nu teu mere kaadilan ka papada hirup. Kunaon teu mere keadilan ka papada hirup, jalma zaman harita agul kuturunan, kakawasaan diukur ku kakayaan, jalma-jalma miskin jadi budak teu dibere gaji, kudu digawe terus-terusan. Eta Rasul datang nyalametkeun maranehna, nyalametkeun sambaha sahaya, budak belian dibebaskeun, dimuliakeun, diangkat martabat hirupna, dibebaskeun tinu kamiskinanana, hirup bareng jeung nu miskin, dahar satobas, inum gelas bareng, tidinya kemuliaan diri. Urang teangan zaman ayeuna nu ahli anu disebat jalmi-jalmi nu saroleh cing tingali aya nu satobas jeung nu miskin, aya nu sapiring jeung nu miskin, aya anu balik ngaji eta bekelna ningali jelema miskin di jalan turun dibikeun kabeh tapi kaberkatna aya ngan urang teu apal. So ieu kudu dibereskeun.